itu si Aki teh kok aing gitu tayangan we. Baru kan anu nongkrong dedinya bari gaya deh. Pak letak lungun. Si wae. Di tayangan ku abdi ge. Berpanan di dia nongkrong pas anak muda. Iya biasa refreshing lah. Assalamualaikum. Salam. Mas di mana tuh sih ya? Geus nongkrong ti dinya di tayangan tadi. Rek naon keur ada? Hah? Rek naon? Aya perlu ki ieu teh. Ieu teh Biasa bujang mah. waktu mah karek jam 12 tapi na geus parwek. Ieu geus 3 burit. Iya enak tab kan. Oh iya, pantesan. Geus saeuting eta gaul aya naon aya naon? Henteu kieu ki. Hah? Abdi teh yang gaduh pamajikan. Yang tope majikaneun lah gitu. Ya pemajikaneun. Heeh. Saya manuk kitu-kitu acan udah balap. Panjang-panjangkeun acan. Terus kumaha kos kumaha geus ya? Hayangna parawan ki. Parawan Hayangna. Parawan asli. Iya, parawan asli pan abdi bujang ki. Geus lila ieu teh bujang teh yang kawin ka parawan. Aya. Aya. Udah nah orang mana? belah ditueun sadane. Aya pokona ku aing ke dipanggihan heula nya. Oh, Ku aing dipanggihanna sugan we awe eta teh can dikawinkeun ku bapakna. Eta lepas di proyek deh tuh. Kade. Teu suganan awe eta can dikawinkeun ku bapakna. Oke, ku aing ek dipanggihan heula. Oh. Pokona mah sia aing muguhkeun heula ka bapakna eta teh geus kawin apa encan. Masa kieu sapoe apa 2 poe deui sia ka dieu deui ku aing dibejaan kabarna. Oh, nya siap ki ari kitu mah gitu. Nya ari kitu mah abi arek uih heula nya ki. Tah ayeuna mah da aing keur santai eta ulah teh usah ngaganggu aki keur santai ieu teh. Hampura ki. Balik heula we. Assalamualaikum ki. Waalaikumsalam. Ya. Ayo. Ayo bro. Dua hari kemudian. Yuk sia, ya. Kumaha ki geus ditanyakeun can ya awe Geus ditanyakeun ku aing ka kolotna geus dipuguhkeun. Encan kawin sa awe eta teh. Ku aing geus ditanyakeun. Pokona mah ayeuna sia buru-buru panggihan ka kolotna. Penta awe eta kawin. Omongkeun ceuk aing gitu. Pasti dibikeun. Buru sia buru-buru bisi kawin manten batur. Waalaikumsalam. Satu bulan kemudian. Assalamualaikum ki. Waalaikumsalam. Masih kawin can? Geus ki, geus dikawin eta teh. Heeh. Beak 150 juta ki. Barang kabeh dibawaan, parabot imah dibawaan. Terus Ngan kitu. kitu kumaha? Kitu rada kecewa. Kecewa naon sia? Pas dicobaan malam Singkat. pertama, pas cobaan malam pertama, lain parawan ki, cek aki parawan cenah. Nah, pas dicobaan ku aki awe teh parawan keneh da. Hah?